Video ieu berisikan Batiar Sanes Triawan ti 10 MIPA 5 ngabere nyaho kumaha carana abeh teu bosen ti imah wae jeung tips-tips abeh teu kena corona. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Batiar Sanes Triawan hayang ngabere nyaho kumaha carana antisipasi Nuka hiji, bersihkeun perabot ti imah jeung gagang panto make disinfektan. Anu kadua, berjemur. Tapi ieu mah kudu pagi, abe aya sinar mataharina. Kalau malam tak bisa. Lamun dari luar, kudu make hand sanitizer atau cuci tangan. Ngumbah leungeun saatos beraktivitas. Usahakeun ngumbah leungeun sesering mungkin. Abe tangan tetap bersih. Perhatikeun kumaha carana ngumbah leungeun anu bener tos kieu. Poho nutup kerana pake siku. Abdi mah di imah sok maca buku, novel, nanu lucu asina, abeh teu bosen di imah. Abdi ge sok rebahan wae, habis eta sare atawa bobo nya. Bobo, usahakeun kamar selalu berapi dan bersihnya kawan-kawan. Abe eueuh aya bakteri atawa kuman. Satos eta olahraga sacukupna agar tubuh kita tetap sehat dan fit terus. Nah, ayeuna kan udah pagi. Hayu kita jemuran, berjemur 15 menit. Cukup 15 menit aja ya. Atas eta abdi biasana ibah. Tong poho make hand sanitizer na. Ulah poho oge minum cai putih agar henteu dehidrasi. Usahakeun setiap beraktivitas aya cai putih. Di dieu abdi poho bereskeun meja belajar abdi. Ayeuna abdi arek ngabereskeun. Buang sampah anu aya di ditu. Kertas-kertas terpake dibuang saja. Bersihkan meja pakai cairan disinfektan. Pokoknya mah yang penting rapi dan bersih agar kuman jeung virus teu betah. Atur nuhun sadayana anu atos nonton videona sajauh ieu. Satos tips-tips tadi abdi hayang ngabere beberapa pesan ti abdi. Oh iya, mun hayang nongkrong gitu, hayang kumpul jeung babaturan, sebaiknya ulah ngumpul heula gitu. Karena mungkin orang terinfeksi tapi terpapar.
mun geus terpapar virus eta teh bisa tersebar gitu. Eta teh bahaya ke keluarga orang, ke babaturan orang lain. Mun orang imunna kuat tapi terpapar kan virusnya bisa lompat ke ke babaturan lain gitu loh. Eta teh bisa merugikan gitu nya. Tong kemana-mana we lah di imah we, hashtag di rumah aja tah itu mantapnya. Mun geus apa geus tos mah geus eta ieu tah kieu we kieu we euy gitu mantap eta kieu non we lah kieu eta. Mun nyapa we tong salaman lah, tong aya kontak fisik. Mun maneh make sarung tangan mungkin gak apa-apa kali ya, tapi sebaiknya mah tong aya kontak fisik lah. Usahain mun hayang kemana-mana, mun memang geus kudu pergi keluar, jaga jarak ya, jaga jarak, jangan babaturan gitu, jaga jarak minimal semeter lah, 1 meter 2 meter, jaga jaraknya biar kalau babaturan ya ada aya nu terpapar bakal jauh gitu virusnya, bakal tersebar gitu. Karena di Indonesia geus loba ya, karena naon, karena ngeyel gitu, geus pemerintah teh geus ngaberi nyaho icing we di imah sia tong kamana-mana, ngeyel ke puncak, balik-balik bawa penyakit, sakit, meninggal ya kan. Guys icing di imah we, bersih-bersih imah, berdoa ke Gusti Allah supaya COVID-19 ya cepat reda gitu, cepat hilang, cepat ditemukan vaksinnya, cepat aya vaksinnya. Abe orang di imah bae kos kieu setuju naik ge abdi bosen di dia tugas loba, tugasna nyin vlog ya guys. Yang sekolah we itu ketemu teman-teman main basket deui ya kan, di imah mah teu bisa naon main basket di tetangga sok bisik oi tuh ulah bisik itu kan di kayak tetangga di imah mah. Terus gitu we video dari orang. Terima kasih guys sayang nonton videonya, guys nonton. Semoga videonya bermanfaat jeung guys, semoga videonya bermanfaat dan udah videonya bermanfaat. Semoga nilainya bagus ya. Maaf banget banyak kekurangannya, abdi tuh bisa ngeditnya karena hari ini guys deadline. Bisa sebenarnya, bisa mungkin nanti bakal abdi tambahkan. Iya mah guys ending we penutupannya. Guys gitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.